Bismillahirrahmanirrahim. Al-thalithu anna tifla mutahharun min adnasi dhunubi zahirah wa hadha aidan mutahharun min danasi syirki wal ghaflah wal jismaniyah. Budak letik bersih tina dosa-dosa zahir sebab encan aya syahwat, encan aya syahwat birahi kakarak sakadar dahar nginum ge narima ti kolotna bersih ku sebab bersih pada halang pada ngarau pada ngais. Sal budak geus dibersihan dipandian dipakaian baju kabeh hayang ngarais komo lucu keur mejeuna kembang mata resep diome resep budak leutik sebab dosaan kolot kajenting kumaha ge geus ambalaya dosana embung ngome urang misal aja dipandian aja dipakaian baju piyama misalna aja orang di ais-ais jadi najis saya hati naon guys nyana lima orang loba kene aisun ku sebabna eta dosa ambalaya boro-boro urang atuh nu di mana geus bungeun nais sayang urang memang lah henteu lah teh lah napa keur ieu mah dicekal-cekal cekeun rada heuras ku ari maja tawadu. Jadi wau teh teh jadi alif. Tetep we wau bae. Geus kolot tos kitu. Cek abi berojak we pada bae cekeun. Ya harus baki. Pupurian bersih budak tina dosa dibersihan zahirna daek ngais daek ngajak ulin leho tinggal leho urang wani tanyusutan lehona budak sahabat komo haju budak nawewe haju kadelna bahkan pige teh pige liseun itu tak kadelekan raut-raut pigalisin mah resep urang diajak sebab can aya dosa kitu kene lalaki resep bahasa ebon ieu ge sarua tiplul maani suci tina kokotor syirik syirikan jero hate teh motoran tatagenan kana dunia, tatagenan kana sawah, tatagenan kana pagawean, tatagenan kana dinar jeung dirham, tatagenan kana atasan, tatagenan kana pagawean, tatagenan mulus Allah. Ngomong mah bisa urang. Cok praktekkeun geura ulah tatagenan kana dunia kuat jago lamun kuat hese. Sebangana tenang amat sih hirup kadana ku aing mah indah amat atuh rek naon deui ja aing mah ku harija alhamdulillah gawe terus atuh tiap Sabtu gajihan rek naon deui oh berarti tenang teh ku boga gaji syirik cek ahli thariqah syirik cek syariat mah teu sebab geus boga tatagenan salian ka Allah padahal Allah as-somadi Qul huwallahu ahad Allahus lam yalid walam artina kul bejakeun ku anjeun Muhammad Allahu ahad hiji Allah teh huwa ahad Allah teh somad anu pake pamurantengan ku urang kabehan jihad naon bae ge muranteng gara-gara ka Gusti Allah somadiyah mantak dibaca ku Haji Pendi kutub bani wal arifin somadani Allah kutub tanya lagi nu maca lagi teu nyaho tanya nu maca lagi teu nyaho somadani teu naon
atuh dibuktikan dagang karung tah lamun bener-bener somadani mah atuh geus teu kudu Robbani bangsa pangeran selalu ke Allah, somadani muntayang ke Allah kutub Robbani walarifi somadani Allah kutub eta teh nyana nggak bohong matak dikutub kutuan saya tah dikutub eta tah ya matak termasuk salah saji orang yang terkutuk eta ya ini dibaca kutub Robbani walarifi somadani tapi ya jangan teu daek nurutan seetik begitu tah tuh jadi tidak yang serikeun ada yang serikeun teh mah lain seri teh mah tuh eta kos gitu ulah aya syirik di jero hate babari ngomong na ese ke geus tah ese ieu bangunna tenang amat aya naon sih aing mah tenang kumaha aja anak teh ya unggal bulan merek kain naon deh tuh berarti tetagenan ka pamere anak sia ku tenang-tenang tinggi sih aing mah atuh aing mah asal aya undangan tenang lumayan tagedak dia asal undangan bepuyang tuh jadi tetagenan ka dinya syirik sia ku tenang-tenang tinggi sih aya naon sih aing boga simpenan alhamdulillah kamari itu kan ngajual tanah aing mah yang miliar dibagi kebagian sing 200 juta aya tinggal 100 deui lah atuh nek naon deui jaing geus kolot geus tinggal ngadaharan 100 juta pakai ibadah kos bener tah kos bener kan syariat mah bener tapi sekali toreka tuh acak-acakan tetagenan kana 100 juta tuh kan beda tuh kan cak syariat mah bagus heueuh geus ki geus anu kula mah geus ulah ka mana geus dahar jang aya tadi 100 juta asana tangkap paeh ge duit nyesa nah geus bae geus kumaha mah dahar minum sare dahar ini ibadah heulah geus ka Cilongok ngaji kemudian salat tatagenan ka 100 juta cak syariat mah masalah geus bagus cak tarekat mah syirik tatagenan lain ka Allah ayo deh kumaha coba moal aya tah tiflul ma'ani namal masih kada tatagenan gawe di pabrik masih kada tatagenan nyawa masih tatagenan dagang masih tatagenan bangsa nu tadi teh simpenan moal kiai kadang-kadang tenang amat sih hirup maksudnya beda jeung batur teh kiai mah kadang tenang tenang kumaha tuh ja santri asal balik benyana ngeupelan jadi alhamdulillahirabbil alamin kadang-kadang nusugi marada gede kos bener tak kiai eta kiai morosot eta kos kitu teh kiai tatagenan ka murid berarti kan murid lamun eueuh pokoknya nangis walah waweuh madak nya nama teu boga murid teh ya nyieun plang menerima tuh kaharti kan kurang warima menerima ajaran baru murid ajaran baru teh tatagenan ka murid berarti hayang pamerena eta teh kos kitu teh syirik jauh hari tarekat mah kos itu supaya kaharti bae mah supaya kaharti kos kitu eta izin pondok pesantren ge hayang loba murid tatagenan ka murid hayang pamerena maksudna atuh mau jadi ahli Allah mau jadi kos kitu hese atuh hese saya bangun tenang amat sih aing mah mantap tenang emang kadarnya kunaon sia kadarnya tenang maksudnya aing mah teu boga nanaon sebenarnya mah aing ge nyaho sia motor teu boga mobil teu boga jadi imah saya bangun pan tenang amat aing mah kieu lamun aya batur anu ngabutuhkeun aing tah aing osok dibutuhkeun tanagana alhamdulillah ku aing osok di ka pabrik atau ka kantor sok aya dibere tatagenan ka tanaga syirik kan ya takut gitu mual jadi wali itu bagus gitu mual jadi ulah jauh-jauh punya anak mual jadi wali syirik ulah ayana naon di jero hate teh hiji Allah nu kaya minta ke Allah nu gagah minta ke Allah nu jabar minta ke Allah nu kohar maha maksa minta ke Allah anu maha rahman maha rahim minta ke Allah naon di jero hati aing mah teu tatagenan ka dunia sapira dunia janu Allah
waktu kali cokot baik tetagenan ka jabatan kumaha jabatan isuk pagi aing eureun tetagenan kana pangkat sepuluh pangkat di dunia doang di akhirat menyoto ingi pangkat aing mah lepas tina pangkat tetagenan kana geng-gengan teu tetagenan kana nanaon hiji Allah cicingna deuk di mana belos dik jadi kiai ka Allah aing mah sia deuk ngaji deuk henteu deuk mere deuk urusan sia aing mah ka Allah beres. Aja nu ngarajin lagi bakal nadaraikeun sebab henteu asa ka penta. Nu mantak teu daek ngaji di lembur teh kunaon kenceleng sok diputer-puter teh pan. Kotrak. Nyana puguda. Kotrak. Beres jang kiai nama jang nyana tolol. Goblok itu mah tolol bin goblok bin bloon bin anak nanaon teh eta. Teh teh naon. Duh. Jadi lamun teu hayang geus teu hayang ka Allah bae. Teu asa berat, ieu sok beban. Nah, kunaon teu ngaji eta kadinya ka mushola sakitu dekeutna. Lah. Kunaon sih? Henteu lah. Kunaon? Sok eta minta ongkos. Atuh bere bae sapira ongkos sih? Aing masalah lain masalah teu bogana, aing asa katekan asa kageng-gengan aing. Jadi kiai teh jadi geng tatanya deh. Coba lamun kiaina, ulah kudu marere dak. Sia ngaraji ka aing ongkos geus siap. Ulah kudu mere aing mah pokona ngaji be. Hayo pokona sia. Aing mah teu kudu disumbang ku sia sebab sia menyumbangnya leutik. Geus mulai deui bae. Cak masyarakat teu hayang. Nolkeun. Nya eta nol mah kan lain disungut. Allah Maha uninga hate. Jadi sanajan urang lah, ayo bae urang ngaji ulah kudu mere naon hatena hayang mah cak Allah sia ngomong doang. Hate. Beda ke karasana ge teh ka Allah hiji. Nah ieu kutub rabbani wal arifus samadani ta eta tah nu hese ge jadi rabbani jadi samadani. Rabbani bangsa pangeran naon bae ka pangeran, samadani bangsa somadan naon bae ngagantungkeun ka Allah. Kutub rabbani wal arifus samadani. Oh nah ulah aya syirik. Jadi eta nu mantaknya lahir lantaran bersih min danati syirki. Urang tina dana si syirki bae ge moal mah 10 tahun. Nu suluk kabersihan syirik. Ulah ngajak cakeng jeung Nabi Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham. Cilaka abdi dinar. Jelema bangona maka sepatu hebat bupati horengan kerja di abdi dinar, kerja di abdi dirham, gubernur gitu kayaknya. Namun niatna memang tadinya kecuali lamun niatna dek ngararapih negara lain bisa jadi gubernur tapi henteu jadi abdi dirham, henteu jadi abdi dinar, tapi dek bener-bener dek kalaksanakeun tugas atuh teu kiai gejain teu kalaksanakeun tugas sarua bae abdi dinar. Habib jatuh abdi dinar bae. Kabeh bae. Sakabeh tadi. Tok. Madak kadeuleu di jero hatena rencana motor, mobil, sepeda dan lain sebagainya. Itu ku ahli Allah teh aku lantaran nyana mah geus jadi geus kaluar anak Ibnul Ma'ani ta eta teh bisa dibere ku Gusti Allah tek dedeleuan dedengian dan nyana teu beunang. Embungeun di nyanana urang mah hayang nyanan teh embung wal goflah wing poho per detik ulah per menit per detik nyana mah teu poho ka Allah per detik tek emang gua pan diajar heula mimiti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha kuari ganti la maksuda la ilaha illallah. Urang teu meunang tah lamun can boga guru karena la maksuda sebab aya makna tersendiri. Eta tarekat teh lain zikirna ngarobahna ngageserkeun perasaan. Nah, gaya guru tungguan la maksuda la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kuari geus bisa naik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Aya perasaan-perasaan lain kayak lamun urang ditungtun lain. Mungkin meringkak dulu aya anu ijazah mah anu nu bisa meringkak neran
lamun teu ijazah nu muringkak nu handap la ilaha illallah manya zikir dah gaceng heran aing mah zikir si gaceng lain inget ke Allah inget ke eta heran aing mah zikir si gitu eta waduh terpimpin teh mah salah sahiji murid gagal eta gagal tuh gaceng atuh ya guru dah bibrojak guru teh mah sarua jeung doana zaujatan aduh nah naik mari Allah sesuai jeung detak jantung Allah tapi kan kudu aya cara tersendiri letahna ka mana perasaan kumaha nah iyalah nu hese Allah detak jantung teu beunang dituturkeun ieu mah keur carita doang naik ke hu kos kitu hu luhur jasa tah lamun geus hu geus lain Allah deh hu kos anu ngintip eta nang gara-garana puyuh huwal aduh Gusti Allah wa azhiri syana bi izharin nafas bi ikhrajin nafas bi ikhrajin nafas hu keluar tuh ke Allah kajero hu Allah engke hu kos gitulah ikhrajin nafas domesan wabil khurujin wi bizatin akdas ketika keluar wabil khurujin wi kajarahu keluar Allah wabil khurujin wi bizatin akdas ketika keluar takdirkeun zat anu maha bersih Allah kajero qadri sya'na bi idmanan gitu bi idkhalin nafas qadri sya'na bi idkhalin nafas wabil khuruji in bi bizatin akdas ketika kajrahu keluar Allah hu Allah sesuai jeung guru teu beunang sakahayang urang geri aya supir nurutan eta bejana nurutan pas abah ngabahas eta nyana kabeneran jadi supir nyana kikituan we hu Allah langlem jadi bos lagi heran kok jadi kos kieu anak muah Allahu aya dipecat gawena jadi supirna kos kitu ya kayak molotov dipecat di imah kitu bae hu Allah pamajikan balik udah cenah kakak kitu bae mah digawe henteu naon teu balik sorangan hu Allah mancing gareupeun imah menang lele imah kudu kagrogol imah tuh tina hu Allah tuh beurang sabaraha ieu keur dongeng doang dek dongeng lamun geus bisa engke bakal tiplul mani ulaya goplah jadi per detik lain per menit deh per detik Allah sesuai jeung napas kajero hu napas keluar Allah napas kajero hu napas keluar Allah carita doang hu Allah engke ka dituna karak eta teh engke disebutna teh ngahiji timbul ka karak nah ieu bersih min dana si syirki wal goplah di lamun encan aya lamun encan bersih tina syirik cara tadi aya main di jero hate atuh moal aya tiplul mani lamun masih kana goplah ka Allah atuh moal aya tiplul mani nah terakhir jismaniyah awak urang ieu ngahalangan ka Allah namatak wujuduka zambun ayana urang teh sebagai dosa cek ahli hakikat masih kena urang ditekadkeun aya atuh urang teh ieu teh masih kena dosa wujuduka zambun jadi aya mah Allah urang malalagaan ayana geus nalika lalagaan ayana ulah disebutkeun aya nu aya asli nama Allah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram jadi urang mun masih kena ngaku aya urang eta teh leutik kene hirup teh leutik kene eta teh geus jadi geus teu ngaku ka diri urang ka diri sorangan teh geus hiji Allah pan bisa kitu hese urang nyaritakeun anak sebab ieu mah kudu dituntun
micenan perasaan kahiji tidak syirik heula jero hate geus pasti bakal timbul dengan sendirinya moal goplah. Ketika geus teu goplah nyana fana kan pasti kan ka Allah doang. Mun ditanya naon eta sinu aya di jero kantong Allah, ma fi jubati ilallah, eueuh deui nu di jero jubah kecuali Allah. Jadi di babawa eta mun keur urang mamawana mau Allah geus teu bisa diajak ngobrol, geus teu bisa, geus eta Allah bae kana mah. Nah jadi jismaniyah ge ieu teh jadi kokotor ayana urang ngaku bahwa urang aya kokotor. Tah eta mah lain perasaan ke kudu lain omong ilmuna kudu ilmu rasa geus kudu hiji-hiji atuh sok tina dana si syirki heula piceun anu jero hate naon isi di jero hate aya naonan nu salian Allah kakara engke kapanggih nu dua tadi hiji Adam kedua sebut Adam muftiqorihi ila ghairi teu butuheun Allah kana sejen berkata sebut hartina sebut teh subutu kitu ibtiqori ghairi ilaihi butuhna nu sejen ka Allah tuh Allah teu butuh ka nu sejen butuheun ka Allah sakitu tauhid mah babari gaji tauhid mah komo diskemakeun mah sajam 2 jam jadi praktek tauhid mas tauhid bil af'al tauhid bil asma tauhid bil sifat bakal kahiji aya dina tauhid bil zat carita doang Rabbi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u lan utawi kang kaping 4 iku ana mithla hadhihi surah satu teh umpama ikilah surah Shafiyah kang bening lil walad kadue anak aksari ku kang leake walidzalik dan karena mangkono aksar yuro dan tingali ya ruhul qudsi atau tufail fil badamati dalam sakeok tuturu ala suratul murdi ingat serupa pirang-pirang kang parak balik kal malaikat ketika malaikat manusia 2 dimensi hiji dimensi zahir jasad kebutuhanna dahar nginum pakai kendaraan 2 ruhan nu diciptakeun ku Gusti Allah di alam arwah anu pernah iqrar di harapan Allah qalu bala syahid dihijikeun ku hari roh jeung jasad makanan nu berbeda bentuk anu berbeda ieu mah jisim kasyif awak ieu mah roh mah latif nu lembut asupkeun set roh wauh ka Allah jasad mah wauhna kana dahar jeung inung roh mah makananana Quran wirid zikir subhanallah dan sebagainya ieu mah dahar minum sare awewe berbeda jauh. Maka ketika manusia bisa ngebersihan awak tina perwatakan jasmani mata celi irung sungut kabeh boga watek kunyana di mujahadah di perangan dahar ge di mujahadahan nginum di mujahadahan terus ditafakuran horeng nu Allah deka Allah ku Allah ti Allah langsung nyana berusaha susah payah riyadhah ngaranna diajar nafsu teh dibilukeun supaya daek taat padahal nafsu teh hayang ulun padahal nafsu teh hayang ameng padahal nafsu teh hayang rucah padahal nafsu teh hayang sesenangan diriyadhahan diajar pengkolkeun kaallahkeun teu bisa saminggu 2 minggu sebulan 2 bulan melalui nikreh terus besuluk ngaranna sampailah tunduk nafsu teh aman khafa maqama rabbihil a'la
wa nahan nafsa 'anil hawa. Jelema anu terus bae nahan nafsa 'anil hawa. Hawa nafsu dibelukeun tunduknya model saha Kangjeng manggeus jelas masuk model para sahabat, model saha deui para aulia Allah, Syekh Abdul Qadir, Syekh Abu Hasan Asyadzili, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, kabeh eta nu geus bisa nundukkeun nafsuna. Belah dieu para wali sanga, belah dieu na deui para model guru-guru urang anu geus teu nyahoeun ramena dunia. Sabodo sia-sia aing hirup di dunia tapi geus teu ngabutuhkeun dunia. Urang mah hirup di dunia gupak di dunia. Nyana mah hirup di dunia tapi pikiran akhirat. Geus bae hayalanana teh akhirat. Duniaan di jero hatena. Eta teh hasil riyadhah, hasil mujahadah, hasil muhasabah, hasil tafakur. Ditafakuran ketika dunia ieu dijieun ku Gusti Allah, kemudian cak Gusti Allah sia teh jang nyoba hamba-hamba aing begitu neuleuh ka sia aing teu neuleuh saeutik-eutik jang ka sia ku jore-jorena sia. Kejaran orang kuari dunia nuku Allah dunia teu pernah dilirik, justru ku orang dihayal. Coba eta ayo inna dunya bahrun amik qad ghariqa nasun katsir. Masya Allah walil haya gitu karena dunia mah kitu mataul gurur. Dunia mah mataul gurur geus loba jasa. Dina Al-Quran ayat-ayat anu nyaritakeun dunia hina, dunia teh jore, dunia teh keji. Ketika jelema budak-budak dunia berarti urang jore, budak jore. Nyaho kabeh kiai mah, nyaho kabeh santri mah nu ngaji ge nyaho. Tapi pelaksanaanna untuk merealisasikan sesuatu anu kunyana geus dipercayai, nyana percaya dunia hina tapi ngabuktikeunana pengakuan bahwa dunia hina ieu hese berarti teu boga kayakinan. Selama orang teu boga kayakinan, orang kieu bae hirup mah teu dikiaikeun, teu diustadkeun, teu dijawarakeun, teu sakitu bae sarua bae, teu boga makom. Ketika terus riyadhah, mujahadah, setik Imam Syafi'i 3 tahun, Imam Ghazali 13 tahun, Syekh Abdul Qadir anu fokusna 3 tahun. Karak eueuh di jero hate plek hate teh ngan aya Allah doa. Kicep asa dikicepkeun ku Allah, denge asa didengekeun ku Allah, ambe asa diambekeun ku Allah. Hudang hees teh boga pikiran alhamdulillah ku Allah dihirupkeun nyanggakeun sadaya-daya poe ieu deuk dikamanakeun abdi, deuk digerakkeun kumaha ku Gusti sesuai jeung nu aya di Lauhil Mahfuz. Abdi bakal ngalaksanakeun tulisan wae di Lauhil Mahfuz. Eueuh rencana sagala ngepak karung, sagala ngumbah karung, sagala ngirim karung. Eta mah jelema hina nu kos kararitu mah. Gitu-gitu nu hina tah nu kos kitu. Duit datang dihitung cinta jana kadinya berarti kahinaan makin tambah. Salah satu ulama akhirat adalah ketika dunia datang ka dirina nyana ceurik. Gusti, manya abdi diacak-acak kudu hina. Urang mah lamun ngariung teu bawa berkat ceurik. Padahal nu hina. Ceramah teh di amplopan ceurik. Padahal nu hina. Tuh kan urang mah kitu bae.
Justru lama akhirat mah mun datang dunia ka nyana nu cerik, ya Allah ya Rabb, barang hina kau dia ka abdi ke. Tuh, aja pendek mah kajian hina ge Gusti tumpukeun di abdi tolol teh coba. Teu salah ka tololan nyana eta kos kitu. Tuh. Mana buktina ibadah? Aya pondok nangieun nyana. Aya majelis nangieun nyana. Aya masjid nangieun nyana. Aya eta fakir miskin nu ngaku bahwa nyana sok dibere ku nyana. Nyana. Ya buktina tetanggana ge eta ngadoakeun teh ku galedeng. Berarti kan kitu dibere. Tuh kan. Nah, ketika jelema bisa, alhamdulillah, caang hatena. Hiji Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu. Wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan lain-lain sebagainya. Wal eureun hamba kaula bertakarrub ka kula dengan susah payah, riadah, mujahadah, tafakur sehingga terus-terusan bin nawafil geus lain nyaritakeun nu fardu deui. Zikir padahal mah teu dititah terus-terusan tapi nyana terus-terusan. Salat sunah teh aya aturanana tapi nyana mah terus bae salat sunah. Nafil teh terus bae lain bae ba'diyah jeung qobliyah lain tahajud jeung duha. Tapi nyana mah sunah mutlak pagawean jelema ahli Allah. Terus teh irin-irin. Hatta uhibah sehingga kaula cinta jasa kabanehan cak Allah. Bara-bara anu dititah fardu, cacak-cacak anu sunah, anu dipati dititah ke dipigawe bae. Wa iza kuntu ahbabtuhu diwana kaula geus cinta ka jana kuntu ayeuna ceulina ku aing diurus. Kuntu lisanahu ku aing diurus. Kuntu yadahu lawana ku aing diurus. Kuntu rijlahu sukuna ku aing teu salengkah-lengkah diurus ku Allah. Tidinya lah bakal aya keluar tiflul ma'ani. Nah iya awak ketika geus kitu dibukakeun tirai hijab aya anu dibere deuleu lauhil mahfuz, aya anu dibere deuleu sapatala ku Gusti Allah dibere deuleu oh ieu teh aya emas, oh ieu teh nanaon, tapi janana geus teu aya. Hiji be Allah bisa komunikasi jeung hewan lantaran hewan nyahuan aing ciptaan Allah di diri urang teh geus menyatu jeung Allah. Buaya bisa ngobrol, embe bisa ngobrol, onta bisa ngobrol, hewan-hewan bisa ngobrol. Contoh Kangjeng Nabi ngobrol jeung onta, Kangjeng Nabi ngobrol jeung kuda. Para wali-wali Allah lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ketika manehanana ngurus sapi ngomong kanyana cak sapi weh Abdul Qadir maneh mah lain bangkos kieu hirup maneh mah ngomong sapi lain kos kieu hirup maneh mah aing mah sapira cak sapi teh paraban diomongan aing mah jang ngangkutan barang sia mah lain teh ngurus kos kieu kan Tuan Abdul Qadir kaget kada ge sapi ngomong kos kitu jih bebeja mah sapi ngomong kieu cak mana Masya Allah geletik kene geus bisa ngadenge suara sapi suara hewan di kumaha coba ya Allah ya Rabb. Nah dibukakeun hijab tirai dieuwekeun mulus ka Allah. Impianana ge lamun Imam Malik ngimpi ka panggih jeung Allah, Imam Syafi'i ngimpi ka panggih jeung Allah, Imam Hanafi ngimpi ka panggih jeung Allah, teu kira-kira teu ngimpi teu kira-kira belah dieuna ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi, kabelah dieuna ngimpi jeung para wali Allah. Aya anu sok ngimpi ka panggih jeung kuntilanak manusia eta. Impina diudag anjing lompat nyilip yana wah harenggosan aju hayang kiih di sumur wer udah ngompol. Tuh ieu geus bersih jasa bersih anna misla hadhihi surah sayyana umpama ieu rupa sop anu bening lil walad ka anak aksar loba rupa budak dibersihan loba
kitu kene ieu daun kitu ngaranna tiflul ma'ani walidzalika yura tiflul ma'ani bisa ketempo dina waktu sare ala suratil murdi urang bisa neule diri urang mimiti urang dibere ngimpi ku Gusti Allah urang bisa neule urang aneh jadi urang teh aya urang masih eta ngomong di hadapan urang aya urang jadi urang teh aya dua ieu Masya Allah kadulu tah urang bisa neule urang isi Masya Allah ku kasep-kasep ting ala suratil murdikal malaikat urang bisa nempok ieu jati diri urang nu asli urang bisa ngobrol dibere ku Gusti Allah waktu urang sare teh kapangijieun urang mulai nyana dititahkan ku urang coba ka Mekah set ka Mekah emang urang ieu nyaolah keberadaan Mekah bisalah diri itu meuli korma balik deui ka dieu set dibikeun ku urang ka tetangga urang haji pendek hayang ulah nu kieu mah ulah sok dibere karomah nu kos kieu suka sieu ulah nu kos kieu mah buah limus masalah kos gitulah ka mana kakalayangannya na jelema da aya we di dieu tapi eta tiflul ma'ani bisa kumaha dipanggil berangkat di Gunung Lubnan perkumpulan para aulia Allah sadunya di waktu-waktu anu tertentu konferensi saruanya naga para aulia Allah eta teh aya anu ka Mekah aya anu ka Gunung Lubnan sebulan karak datang tiflul ma'ani na masih rendah kene anu saminggu karak datang tiflul ma'ani masih rendah kene aya anu 3 poe aya anu 10 poe tiflul ma'ani datang ke Gunung Lubnan teh ya eta teh macem-macem nah di dinya aya anu hebat set datang kanyawan lah ku para wali Allah lantaran dijalankannya na ka parangi anu saminggu bari saminggu nu sabulan bari sabulan nu nyana geus ancang-ancang aing mah ka dituna ti sabulan keneh ieu mah ti setengah bulan keneh ieu mah ti saminggu keneh ieu mah datang geus datang ka ditu kan ditunggu mana sih ieu raja na kutubna teh encan datang nah saat anu di geus karumpul kabeh nyana datang set plek kutubul laul mantap ku para wali dikayaokeun kutub si eta teh sebab di alam itu perkumpulan. Wah, geus beuki apeng-apengan bae ngaji. Asa di mana ieu urang ngaji? Ya urang mah kumpulan teh lain di Gunung Lubnan urang mah. Kumpulan teh di Citra apa jeung tukang jagang nu antingna gede teh ya. Heh, Haji Pudali ge dinya ngagebeg lu di dinya. Jol be Haji Pedi deres mun mayar henteu deui. Jadi kumpul di lokasi gitu. Tuh batur. Kuari masih. Wa mimman khalaqna nu tadi. Lamun Allah ngadamel umat teh hiji ngan kulantaran hebat aya nu nuturkeun jadi umatun mungkin diciptakeun jadi organisasi mungkin diciptakeun jadi partai hiji tilok loba wa mimman khalaqna umat tu yaduna umat anu yahduna bil haq saurang malobaan ngan engke kok jadi bahasa umat loba nuturkeun jadi umatun dibentuklah organisasi jadi umatun moal lobaan kajian kumaha ge nu antik mah keris nu hebat paling hiji eta keris sudah di Haji Pendi eta mah buatan Jogja dipake bae ku panganten 3 kali make eta keris naon teh kos kitu mah keris anu asli mah hiji paling set kitu kene nu antik mah loba kiai antik hiji we kok dituna umatun pengikutna loba jadi ummatu yahduna bil haq dibentuknya mungkin jadi organisasi mungkin jadi partai nu kos kitu moal kebel Gus Dur ngabantuk jana terus PKB teu kebel beres dieukeun ku nyana dikeun kamu hayamin los urusan ku sia ai bisa mah jeung ai hayang ai mah geus teu balik ka ditu anakna nunggu urusan nu balanda geus ummi lu nyana we soranganan ka ditu nu los mah sawodo aing mah urut aing neuk ngabebener nagara sakitu bae ai sia hayang los dibikeun geus akan teh los ku sia ai bisa mah sia geus aing mah teu butuh beres ummatun yahduna bil haq
dijieun ku Ki Hasyim Asy'ari organisasi NU umat tuyan saurang jelemana Ki Hasyim saurang kiai nama misalnya hiji nu ngikutna loba jadi bae ummatul yahduna billah walidzalika yara bisa deula yura bisa kadeula dina impian teh masyaallah etalah keindahan diberi impian teh ku Gusti Allah teh indah kapagila jeung para wali Allah kapagila jeung guru-guru nu mursyid kapagi beladi teh kapagi jeung Kangjeng Nabi atuh geus moal tanding lamun geus ngimpi kapagi jeung Kangjeng Nabi hese nyarita keudana kapagi jeung Kangjeng Nabi mah lantaran keindahan teh masyaallah pohara jasa hate urang anu kuari maca sholawat bae kuari kapanggih jeung nyana bari macem-macem bentuk kapanggihna eta urang anu kapanggih ku urang kene urang kapanggih jeung urang teh bisa eta aing ku aya jadi dua etalah ala suratil murdi kumaha sih nu kakarak parak balik disebut kumisan jahenteu tapi disebut teu kumisan geus aya ngagelempeng bulu jarum disebut mana jenggotan jante tapi disebut kekelemengan jenggotan aya adepan sih bagas perut jurig mah eta diri urang teh oh urang kapagi jeung urang ngan beda urang asli mah kos kieu ieu mah kasep amat etalah diri urang anu hakiki anu asli dibentukeun mandakal malaikat dina pada eueuh dosa bisa kakalayangan kumaha kun fayakun Allah dibikeun kanyana innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un Allah wahai hamba kaula kun fayakun aing dibikeun gasya tah mantap ngaji kos kieu teu meunang nu bodoh waduh atuh kitu kos jadi pangeran tah besi kos kitu doang eta kakarage saeutik kan ge maksudna pengarahan kun fayakun teh kumaha nah ieu masih panjang keneh lalakonna mantap potongan kieu mah teu meunang ngaji nu kieu sebenarnya. Wallahu a'lam.